kredit dua harga lamun boga dua harga haram kita mana nu menangkeun heueuh ieu motor sabareuh 10 juta lamun cash lamun kredit 15 juta haram mutlak haram seluruh tah mah cak Kanjeng Nabi teu meunang dua harga tapi lamun nyana ngan sakadar cash bae ieu mah cash bae 10 juta teu meunang kredit atau kreditnya 15 juta teu jual cash masalah atau kredit jeung cash akur hargana pada 15 juta masalah itu kan babari sebenarnya manu hese ge ieu teu nuturkeun aturan agama gula pajar ngaharamkeun kredit bae rame kieu mah cenah haram kredit tangkorak sia meureunana ngajina sih di tukang sate bae goblok teu budak anta kayak ngaji di majelis abe karasa hareudangna nu di majelis ge kalaluar hareudang masalah jadi kredit dua harga haram hadisnya jelas tah mah teu dibacakeun langsung Kanjeng Nabi dua akad di ditu nama disebutna diakdain dua akad haram motor 10 juta cash kredit motornya eta kena satu benda dua akad haram 10 juta cash kredit 15 juta haram naon bae naon dek kagincu dua akad haram tapi lamun satu akad cash 15 juta kredit 15 juta masalah barangna eta keneh lamun kieu mah kula mah jualan motor ieu jualanna dua rupa nu ieu mah nu di ieu nu di dieu ieu nu di kolom ieu kamar ieu mah kredit tak kabeh ka ditu ieu mah 15 juta kredit ieu mah nu ieu mah cash harga berbeda barang beda masalah tinggal nyaho doang murah Masya Allah karim ku bodoh-bodoh tingkas kuari kumaha lamun maling lawang masjid ai kamari mah baitul mal di urang baitul mal dana sosial ieu mah baitul lawang masjid Zaid ngedeng bae di masjid ai baheula mah sabidug-bidugna sebloon-bloona baheula balik nganjang teh ka masjid jadi balik nganjang apel ka masjid heesna jadi subuh mah tetep hudang sanajan teu salat antara di masjid iku hari waktu jauh ke masjid budak aju masjid nagepan dikunci boro-boro rek sare urang gerek milu salat di dinya ditungguan rada penting teuing geus teu bisa jam 9 setengah 10 geus teu bisa salat isya di jero masjid jadi hampir cara di Mesir deui di Yordan hararese salat negara Islam tapi salat hese kayak waktuna kos kantor kunaon bisa kitu lantaran loba kecurigaan di Timur Tengah nu mantak ditutup lantaran masjid dipakai kegiatan kumpulan politik entak tutup besi aya kegiatan di urang mah eueuh kegiatan politik di masjid paling ge besi maling loceng masjid kitu doang di urang dan mantep geus di masjid mah ulah aya naon ulah aya loceng bagus besi sieun di paling ulah aya beker bagus jam bagus ulah aya bebaskeun besi aya nunduk salat hajat salat tahajud ti peuting jelema liwat ndek salat atuh dibuka we cenah eta di usiana kuno mabok sugan we atuh nu mabok kebal-kebal manyana ge aya di masjid-masjid deui
Iya pikiran orang sempit sehingga masjid ya dikunci. Aya naonan sih masjid. Nah, iya sempit jadi nurutan Wahabi. Aya ge Wahab. Syiah, Wahabi, Muhammadiyah dikaronci masjid. Urang mah ulah bebaskeun. Bebaskeun masjid teh. Ieu tatangga dik sarolat ge di masjid hese. Sepi jadi masjid teh. Ibaheula rame di masjid teh. Nu mandi, nu wudu, nu wiridan. Kuari mah keur mah masyarakat arbung ka masjid. Dikunci. Masjid teh dikunci. Masya Allah kan. Sakumaha kantor. Ulah nurutan Wahabi. Baheula mah di Jeddah Masjid Apung bebas jeung sabaraha bae ge. Barang ayeuna dikuasai pengurusan anak Wahabi mutlak atuh saya teu bisa. Urang kadija waktu salat di luar waktu salat teu bisa. Ditutup. Salat duha, asar teu bisa, maghrib teu bisa. Jadi eta mah masjid teh lain jang salat jang deuleueun. Jang deuleueun. Masjid mah wudi'a lis-shalah. Adapun kalau banu sare-sare briefing urang jadinya dilarang tidur di masjid ini kecuali bawa kasur. Gitu atuh. Tuh ya. Kan masjid deh besi penting rek tahajud jelema ka masjid. Nilai tahajud di imah jeung di masjid kan lain. Aya itikafan besir salat hajat. Besi batur nu liwat kemudian cat salat isya perjalanan kan nu istirahat karena musafir masjid nu Allah tinggal aya pengurus tapi atuh di dinya tah eta masjid jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sabenerna mah kos kitu aja ku ari baloba kecurigaan dikunci. Tapi ieu mah Kiai teh ngaringkuk bae di masjid. Kapuyengan meureunna. Hiji teu gableg duit. Dua nyandu. Tilu nu kolot marah bae. Kapuyengan cak nu kolot datang ka dengan mawa kanjut bahwa angges-anggesan lah cak jana weuh deui jualeun dula-dula aya lawang masjid dibuka ku jana engsel lah lalaudan beunang dipanggul dibawa kunyana ka tukang nyieun kusen maksudna dek dijual bawa dipaling ribut leungit lawang masjid ribut leungit budak lawang masjid makanya kayu jati medang di Jepara wah ukira aya anu ngabaran anu tadi di dieu bae mah bangunannya nanti ludag lidug ke HSD ke ludag lidug deui aya saha Jaki Zaid oh Ki Zaid nu nyandug teh coba selidik bener ternyata Ki Zaid bawa Ki Zaid ke polsek amankeun lantaran diserbu masyarakat akhirnya dibawa ke kejaksaan sidang begitu di sidang ternyata Ki Zaid bener maling lawang masjid tak kumaha Ki Zaid lamun maling lawang masjid apakah kudu dipotong leungeunna
wal madhabu cekal madhab qat'uhu potong leungeun Ki Zaid bibabi masjidin ku gara-gara maling lawang masjid sewa dipalingin moal santai kumaha lamun maling kitu pangrari budak wari mah maling pangrari moal wari mah jahona jeleg imah bae meuli anggeus teh jauhan bangsa pangrari pangheret teh jauhan kuda-kuda moal nyahoeun moal we kajen kuku bahagia meuli anggeus kuari mah bae ngancak emak baheula beuh siang ke mah tasawah teh lain dipelakan ku pare naon mak pelak listrik manya ih ke pelak listrik teu harti keur mah baca listrik dipelak gorenganan sawah dijual rentul listrik engke mah jualan ge jualan imah siang ke mah ngahuleng memangnya jualan imah sebab baheula mah jualan teh kan dipanggul jadi rarasan teh berarti imah dipapanggul coba orenganan lain di Perumnas datang ka Krus kuari Masya Allah tah sia geus lamun di dinya hade irup lamun geus jelema jualan imah lamun geus tahu buleud nah ieu geus kuari tahu buleud geus datang ke akhir zaman nah kudu dicekal teh budak sia akhir zaman ge sumber fitnah sia ieu cek mah aing ge baheula asal tahu buleud bae geus di dieu teh kiamat sia ieu urang mana sia Tasik cek ge mah teh oh berarti Tasik sumber fitnah ya. Iya tahu buleud dia. Digoreng dadakan. Bana maghrib mana ya sorat tahu dadakan teu beres itu. Aduh, aya bae. Lamun Ki Zaid kuari maling pangrari masjid kayu-kayu batagan masjid kumaha eta sangsina tetep bae potong bae leungeun Masya Allah la usri teu kudu dipotong leungeunna Zaid maling lampit masjid tah lampit masjid teu kudu dipotong samak masjid lampit masjid sajadah masjid eta mun dipaling teu kudu dipotong wah cak pamalingan mantep ya lain hartina teu doraka tetep ngan mun maling eta teu kudu dipotong leungeun nah lantaran lamun lawang masjid mah kepentinganna jang masjid lamun pangrari masjid kayu-kayu masjid mah jang masjid tapi lamun lampit mah sajadah jang salat beda masjid mah bentuk bangunan khusus masjid sajadah mah jang kepentingan umum beda sajadah mah jang kepentingan umum artina kepentingan umum teh saha bae nu make silahkan kan saha bae sajadah dek lalaki dek awewe dek kolot dek budak didinya make sajadah sudaekna berarti lamun dipaling teh mah dipaling nyana ge meureun boga hak didinya sebab ieu lampit masjid bajang umum di antara masyarakat teh nu umum teh nyana berarti nyana teh boga hak dina lampit masjid jadi lamun dipaling teh teu kudu dipotong eta mah anggap aya hak nyana di dieu asana diparalingan ya. Lain nambahan lampit maling
beda ya. Ari lawang masjid mah jang kepentingan masjid. Jak urang lawangan ge salat jadi bae. Lawangan ge salat jadi. Kayu masjid misalnya nusakna jere bebeng di hareup teh naon tadi luhur ieu kenteng dihandap lisbang. Gunana kan lisbang. Gunana lisbang lisbangan ge jadi bae bangunan. Tama pamantes pangria-ria. Aksesoris dong apa? Dipaling kuyana tah dipaling eta teh jang kepentingan masjid maksudna. Kepentingan masjid mah jang masjid beda. Ari jang masjid mah masjid tapi lamun lampit mah lampit sama eta mah bagianana urang umum. Tah nu mantep eta mah henteu kudu dipotong leungeunna. Termasuk lampu-lampu masjid anu dihurungkeun lampu teh ditenden di masjid kemudian sok dihurungkeun cacaangna jang masjid apa jang urang? Jang masjid masa bodoh aing mah dicaangan elos dari caangan elos. Jadi cacaang teh jang masjid apa jang urang? Tah ana jang urang berarti urang boga hak cacaang masjid. Dipaling atuh teu kudu. Teu kudu dipotong leungeunna. Wek urang teh urusana. Caang-caang urang. Kumaha lamun ieu meuli lampu masjid kristal di Iran meurina ge hurung herang ngan ieu mah henteu dihurungkeun sakadal jang papaes doang. Jadi tapi urang teu ngalap manfaat kanyana sebabnya teu bisa dihurungkeun jeung teu dihurungkeun we mah sakadar papaes. Lampu teh jang papaes masjid supaya masjid kadeuleuna sieup teu pernah dihurungkeun. Ta eta lampu nu jang papaes masjid dipaling wajib dipotong leungeunna. Sebab tah mah jang masjid. Hak kurangan. Naon tuh urang eta mah jangan sakadar ya caang teh. Kan lampu mah urang butuhna cacaang. Tah lamun lampu nu sok dicaangkeun dipaling teu kudu dipotong. Lampu nu jang sakadar variasi doang di masjid jang masjid dipaling wajib potong. Tuh bedana kos gitu doang tah. Ya Allah. Mantap. Kitu naon ngaranna pandai-pandai hakim teh kos Quran. Quran wakaf ditenden di masjid kepentingan anak Quran dipersilakan sahabat nu deuk maca Quran mangga berarti seluruh masyarakat muslimin muslimat boga hak teh eta Quran. Haju Quran wakapan dipaling ku kizaen henteu kudu dipotong. Gitu macana aman lain aman wajib ganti ngan teu kudu dipotong wajib gak gantian ongkos tadi lampit masjid beunang sia kemana kan sia dijual wajib ganti ngan teu kudu dipotong ganti wajib ngan teu kudu dipotong lagi beda jeung lawang masjid dah potong lagi beda dosa kitu. Ieu mah lain urusan urang urusan jaksa anu memutuskan hukum kiai mufti nu dilibatkeun dina urusan pemutusan hukum. Di Indonesia mah teu berlaku ku ari mah kos kieu. Atuh masyarakat maling loceng di masjid kabupaten maling loceng dipermasalahkan. Padahal dana pembangunan masjid kabupaten misalnya 3 miliar letik 10 miliar letik 20 miliar nu dibangunkeun nama paling 10 miliar tina 20 miliar nu dibangunkeun 10 miliar tah saha nu maling tah
Saha nu maling ngomong sia tuh. Saha? Ngomong. Je tuanin sia. Tuh kan. Masyarakat memaling loceng, mau babak belur. Huntu aya di tukang huntu. Babak belur. Tah 20 miliar jang pembangunan masjid kabupaten 10 miliar dibangunkeun nu 10 miliar deui ka mana? Arangsana masyarakat teu nyarah umurna. Tah eta kos kitu. Antak tunggu ke di akhirat. Deleukeun ke di akhirat. Terkait didinya sing gejebur dadah cek urang teh dadah sia aing panas dadah nyanda beluun jasa ka urang ye eta kuari urang bangun main-main hirup ngaler ngidul ngetan ngulat tiga sagedeung deui waktu urang geus loba jasa nu baralik ka ditu ka lembur aslina nu 50 tahun 60 tahun 70 tahun sarua tukang korupsi tukang maling antapkeun modar kege karasakeun ngerebek di neraka jahanam bareng jeung sia ya kumaha atuh amankeun diri urang hook ka urang ye kena rokok ge panas tuh ngomong seuneu geus ribuan tahun ngeunahna sabaraha lila sih di dunia paling ge meuli Lexus baby bed paling ge meuli istananya awewe atuh sakitu da doang ya sakedeung deui terkutuknya pancena kieu kitu aing mah bisa nangan sakitu doang aing mah bisa nangan sakitu doang elingan nyararana dielingan gitu daek areling bisa sakitu doang beusi engke di akhirat aing dipanggil aja uci mangga Gusti tahun sabaraha sia hirup jangakeun ka Gusti sadaya-daya bara aya catetanana nyaho sia pamarentah sia harita korupsi terang pernah sia negor ai langsung mente gusingan abdi ngocoprak saksi lah sia Haji Pendi teu percaya aing saksiana mah teu percaya aya Haji Makmun ngabesan eta ya sekadar ngomong abeh ke di akhirat aya nyaho saha-saha nu korupsi nyaho ulah pajar teh nyaho insyaallah nyaho jasa insyaallah kiai nyaho ti mana itu urusan aing nyaho bukan nama insyaallah aya nu ngabejaan aya jasa sajeuna kieu nu ngabejaan ieu itu urusan aing entah yang nyaho beuh nu keur ngajabat keneh ge kuari emang nyana teu bebeja ka aing aya nu bebeja pantecetan tolol amat ieu sia lu tolol nyana nu bener bebeja siapa kos kitu bangun embung ka nyahoan teh ya nang tarolol kabeh saha cenah kiai le atuh wartawan ge nyaho wartawan ngocoprak bae dina koran emang kiai sok maca koran sia sok nyelidikeun teh heran ieu mah ka aing koran majalah jararah tuh komo nu laporan langsung mantan pejabat ge loba anu bebeja ka koran nu kuari ge kaji emang kuari loba ante loba mantan pejabat luhur tuh loba di dieu aya nu langsung ka dieu ngajina anu di mobil bae ya tuh jauh aja jarana bebeja kula ngajina di mobil bae cenah kiai kura bunga hiji jeung masyarakat je oplot budak adengin ku jana ngaji deui mah ngaji si kos kitu turun
ngajinya hiji jeung masyarakat pejabat lainnya namanya sampah masyarakat geus turun ngaji tawadhu lah jadi minggu hareup moal ngaji hayang kan ngaraka los mah kabejaan doang ya urang gedena ganjaran kieu ngahiji aju hareuda ngelapa eta gede ganjaranna aing ngaji di luar bari ngarokok ngopi dah saya cerita gitu main jejal-jejal kena nyawa ka dieu coba teu teu maksud ja ieu mah majelis kajenting leutik ge mun diasupan asup bae dia kabehan asup bae ngan parae ente atuh teu kudu jaga kaget teh kudu masing-masing we di luar atuh sing tentrem teu ngomong we kula mah sing tentrem geus di mobil nu di handapeun tanggal Ambon takang sate oh salah pokoknya ngaji we pokoknya ngan beda doang ganjaran sitik. Nah eta maling Quran nu diwakafkeun jang umum berarti ayeuna jang umum berarti nya ge aya hak di dinya ketika aya hak dipaling atuh sarua jeung maling nyokot haknyana ngan haknyana sabaraha persena eta teh nyaho berarti kan kudu wajib ganti sebab aya nu baturan nah ngan dipotong teu kudu loba masalah kuarima lain maling lampit lain maling loceng lain maling lawang carang maling kotak masjid kotak masjid dipaling nyawa-nyawa air di tukangan masjid nunjol sekali dua kali tilu kali selidik horeng DKM berlaga pemalingan sial teh DKM anak kalana DKM na catetanana aya fisikna eueuh jeung moal digantian deui ku nyana teu masalah tinggal ke tanggung jawab di akhirat. Kedua aya deui nu mabok hayang meuli minuman eueuh palingeun aya kencreng masjid cokot tabang sekalian nyungsep nggak bakal nu jadi masalah wajib potong apa henteu sih eta duit kencreng masjid kan eta mah umum tah jang naon tasarrufna eta jang kepentingan masjid encan jadi wakaf sebab tah mah saman keneh nu geus jadi wakaf mah benda jadi eta mah kakarak ge harga duit saman jang kepentingan ngaropea masjid menang tadi dinya jang mere sakadar imam lain gaji mere kemudian jang muadzin menang muadzin mah digaji kok cenah imaman ai imam mah kapan wajib jana salat mah mun teu digaji teu salat burung jana khotib wajib teu sata digajina lantaran jana lagi kewajiban kos puasa mah puasa digaji ge budak leutik jadi gaji mah ceng puasanya kayak ku abah dibere duit sapoe 1.000 wow leutik teuing 1.000 mah nawarnya nan adu tawar teh kolot jadi puasa budak leutik mah wajar tamrinan kolot maca khutbah kudu digaji mah beuh tama maning dirantai diasupkeun ka sumur pareum cor beres ulah kena hirup deui maksudna ya Allah kos nikahkeun haram duit nikah gedaran haram tah eta berarti jelema anu endek ngalaksanakeun agama eta teh dipersulit haram duitna tapi lamun nyin administrasi nagara nikahna mah deuk hukum ge sabodo eta mah aya tah rada beda jeung kieu
lamun kiai diundang kadinya kemudian nikahkeun hadiran jadi saksi dan lain sebagainya balikna dibere amplop duit eta mah halal. Wah cenah dasarna bae kiai mah kos kitu cenah. Kan ai kiai mah datang ka dinya teh deuk dibere deuk henteu masalah cenah mah. Eta mah bonganannya na mere. Ari ieu mah kan dipatok sekian setah patok eta lah anu mantak jadi haram. Berarti aya pengkondisian khusus lamun henteu nyana teu ditikahkeun eta haram. Namun ge malaku lama sakadar ngurusan negara doang tuh dek nikah mah mangga bae. Ieu can boga duit kula mah ieu tapi nikah bae hae geus ditikahkeun. Suratna mah ge bae gampang. Saya duit baik itu urusan ayah yang beres satu mangga itu beres satu masalah nikah mah terus masalah berarti terpisah antara nikah jeung administrasi masalah ada resek kos gitu seutak setik segulak segilek beda tuh lamun nendeun Quran di masjid nu sorangan di paling batur wajib potong wakaf yang umum teu wajib potong beda setik Quran kos gitu kene tuh kan lampu yang kepentingan umum dipaling ya teteh teu wajib potong leungeun tapi wajib ganti ketika ieu lampu yang hiasan doang henteu aya mangpaatna urang dipaling wajib potong beda sautak saeutik tuh nya kuari nikahkeun ieu mah lamun henteu dibayar surat nikah teu ditikahkeun haram tapi lamun kieu mah aya urusan nikah mah mangga bae urusan administrasi mah temu urusan lah aya bae engke insyaallah teu masalah mah urusan administrasi terpisah jeung urusan nikah beda saeutik kan tapi hese eta anu degengnya sih degeng tuh beda Masya Allah karim sautak setik hokos kredit dua harga lamun boga dua harga haram kita mana nu ngameunangkeun eueuh ieu motor sabareuh 10 juta lamun cash lamun kredit 15 juta haram mutlak haram seluruh tah mah cak Kanjeng Nabi teu meunang dua harga tapi lamun nyana ngan sakadar cash bae ieu mah cash bae 10 juta teu meunang kredit atau kreditnya 15 juta teu ngajual cash masalah atau kredit jeung cash akur hargana pada 15 juta masalah itu kan babari sebenarnya manu hese ge ieu teu nuturkeun aturan agama gula pajar ngaharamkeun kredit bae rame kieu mah cenah haram kredit tangkorak sia meureunana ngajina sih di tukang sate bae goblok teu budak anta kayak ngaji di majelis abe karasa hareudangna nu di majelis ge kalaluar hareudang masalah jadi kredit dua harga haram hadisnya jelas mah teu dibacakeun langsung Kanjeng Nabi dua akad di ditu nama disebutna diakdain dua akad haram motor 10 juta cash kredit motornya eta kena satu benda dua akad haram 10 juta cash kredit 15 juta haram naon bae naon dek kagincu dua akad haram tapi lamun satu akad cash 15 juta kredit 15 juta masalah barangna eta keneh lamun kieu mah kula mah jualan motor ieu jualanna dua rupa nu ieu mah nu di ieu nu di dieu ieu nu di kolom ieu kamar ieu mah kredit kabeh ka ditu ieu mah 15 juta kredit ieu mah nu ieu mah cash harga berbeda barang beda masalah tinggal nyaho doang murah Masya Allah karim ku bodoh ting itu geus jauh kan ngaji geus jauh kan di baheula ge kos kitu ya Allah aya bae kiai ngredit diseungseurikeun tu can puguh salah kan kiai mah ngan lolobana memang salah naon sababna kan geus ngomong kula jeung properti geus ngomong urusan bank jeung leasing geus jauh bahkan urang bankna bae ge nu konsultasi ka imah sabaraha bank hayang dihalalkeun
kukula ditanya heula kumaha. Ternyata haram. Jadi berarti kredit model ayeuna mah hampir 99,9,9,9 carang aduh halal carang. Masya Allah ada bisa salah tak kos gitu jadi toh tinggal cina kula mah alhamdulillah kiai kredit tuh nyana mau ngajual nanti untuk aya nu cash kredit alhamdulillah cina kula ge kredit teh enggak masalah tambah urusan sorangan teu kanyahoan ku jelema masalah jeung Allah sia sing ada ulah gogocekan jeung Allah. Jeung jelema mah sih digocek-gocek aja jeung kiai jeung wali ge kagocek-gocek bae. Jeung Allah moal bisa kagocek sia. Moal kajen kumaha ge ringsak sia. Asa ulah ngagocek Allah bae. Urang ku aripan loba ngagocek Allah. Jelema mah bangun tawado, jelema mah bangun kieu bae. Kosi eta. Gogocekan gara-gara kos gitu. Ulah hirup bahaya di mana bae Allah mah aya. Ulah sok ngabohongan Allah. Tinggal kitu doa. Mantak ilmu loba, ilmu gede, tapi bangun jang sorangan ge seuseut, enggak gocek-gocek Allah. Sebab naon? Sebab lamun urang teu gocek Allah hampang deuk nanaon ge. Mentak lamun dina Tanbihul Mugdarin dijelaskeun naon sababna urang teu daek salat ti peuting. Makanan, ucapan, mata, ceuli mungkin terganggu. Berat deuk salat tahajud. Tuh eta teh kos kitu gogocekan jeung Allah. Pajar tema Allah teu neuleukeun jeung teu nyaho. Sakit kituna. Cek sia de, ulah suka gocek Allah. Kos Maradona bae sih. Ummi waladin sarqahan naimatan himma di urang mah ya mat ummi walad amat dijimak kemudian boga anak ngaranna amat ummi walke di tukang bakal diceritakeun per amata kuari dipaling keur hees wajib dipotong leungeunna atawa dalam kondisi buta ummi waladna edan majnunah tetep bae wajib potong. Baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga naon deui bagaweana ngan magahan ngaji bae. Tetapi nyada bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga nanaon tapi bangunna teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeulina halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek babalingan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek gini paling ku aing kotokna teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urang lagi atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah eulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya di curug mah moal oh sim jeleger atuh
aduh jianana jandela pepes hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masya Allah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat diisuk doang ka zuhur ka asar masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan teh aing lah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ge biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut da ieu pinuh ku bulu masya Allah cabutan jadi deui harita kene cabutan jadi deui ka dokter dokter terus diberesa jadi deui terus ka dokter terus ka kokolot kayak cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakene ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dinya Assalamualaikum Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting beta kiai ayo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah kene istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus geus atuh kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain kiri lain boga kotok boga tapi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna atuh henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah sial kiai hese jasa cek hese jasa kiai masya Allah terus isuk datang deui ka ibuna Bu Haji jadi lain boga kotok boga cekeuna ieu ku hari anu maling cekeuna kotokna nyaon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mamandege kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cagena ya asal beki bagus bae bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng masya Allah eta kiai kuat jasa kuat akhirna meleh deet ngana datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok say kotok kiai masya Allah atuh masalah meuli kotok kok buluna jadi kadinya ya iya jadi kula geus kaumana ieu teh cager-cager nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah jeger ka Allah nang Allah manjangan deui
nyana sujud didinya artina ieu mah doakeun goreng ge supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirna nyana ngadoakeun goreng maksudna mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cager cager spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embu ngagondogan eta mah sakadar ngobatan nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai deuk jadi pedagang deuk jadi pemerintah TNI deuk jadi polisi deuk jadi naon bae hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura indah jasa jahirup teu kudu jadi kiai henteu kudu jadi kiai kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang apakah kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar apakah kanjeng Nabi titah eureun jadi askar henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan kanjeng Nabi nitah eureun tani nah henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan kanjeng Nabi nitah eureun dagang nah henteu ban kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh di kiai ge loba nu teu takwa kiai jadi itu di Lampung mah teh sarua KTP-na borong pondok eta sarua nah iyalah jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir aya seorang tentara datang Waalaikumsalam cek tentara kula kabita jasa ka Tuan aya kitu asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah di majlis ka masjid ka imah ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat ai maneh naon ulama ieu keur perang melawan tentara Mongol di perbatasan Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri cek Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula nyana kaget kok bisa gitu masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh yai pedagang umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa anjeun leuwih ti heula ka sorga Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina geus ulah eureun jadi tentarana nu penting tentarana lillahi taala neangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala coba neangan anu polisi anu tasawuf atuh aya loba henteu aya polisi nu tasawuf nama digeleng kahujanan kitu polisi tidur itu aja akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid jalan surga lain sekedar kholwah di gunung jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuhan Syekh ka surgana
di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha pedagang di mana nah bisa tenang orang iya tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat ke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis teu kahujanan teu kapanasan kan ditanya kiai ya naon gawe di dunia ngaji di mana ngajina majelis kahujanan teu henteu panasan teu henteu nang saha ngabangun nang bos mana bosna panggil tah nah iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan teu kaanginan teu kapanasan maka kuari ulah waka kiai anu ka sorga bos heula ka sorga atuh bos heula ka sorga kiai mah malah mah posewat ka neraka ieu bisa nenangkeun ngaji bisa nenangkeun bangsa dibantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran lamun bener jadi gubernurna gede ganjaran lamun bener jadi tentarana gede ganjaran lamun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih siksaeun Allah ieu mah jelema atuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah posisi urang ulah dirobah sebab eta nang ngatur Allah pasti tergantungan menyangkut anak hikmah aya hikmahna geus urang ala hikmah nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kos gitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda terus zaman Inggris zaman Nippon kemudian zaman kemerdekaan kuari zaman kieu bae zaman mah terus bae ke tenang ke kacau ke hareuda ke tiis ke mahmud ke depisit atuh kieu bae lumantak hiji jelema nu tentrem mah jelema nu deukeut ka Allah urusan kehidupan dunia mah diaturna ku Allah geus saya urang serahkeun ka masing-masingna nu penting urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem pemimpin-pemimpin urang dibere araradi dibere jalan lujur ekonomi supaya mapan deui politik supaya stabil deui pendidikan supaya mapan deui doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala dulur-dulur urang kabehan bapak urang bapak kolot urang anak urang tatangga urang geus ka alam barzakh sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana dilegakeun di kuburanana dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah balik jaga ka alam barzakh di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae ala kadar mau izo dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli imah nu kuari imah sementara nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan eueuh asean eueuh kamaran eueuh sakitu da tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ka alam akhirat kamari Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah kita ngabejakeun ka tauhidan nu murni ka Gusti Allah tur ikhlas ku ucapanana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
bejakeun ku anjeun Muhammad ka para kupar-kupar Mekah teh inna sholati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah haji ibadah umrah kaula teh wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillah milik Allah pikeun ka Allah jangka Allah murni salat abdi ka Allah ibadah haji abdi ka Allah hirup abdi jang Allah ku Allah ka Allah pae abdi ti Allah ku Allah ka Allah mantep geus lamun urang boga pikiran kos kitu tah boga pikiran kos kitu tah urang moal asa-asa berjuang perang sakalipun tah jangan itu perang ya pae bae atau mending perang sedangkan pae itu perang mah nilai lamun pae pakai perang nilai na luhur jasa mantap kan geus sieun perang teh sieun dia teu perang paling dia tunggu aku doang 10 20 pae bae ka dituna aju pae na can puguh jadi naon ka di kuburanna mending perang pakai berjuang leluhurkeun agama Allah surga pae ge teu kanasaran mantep keur di majlis bener keluar betul bener Masya Allah lawan dia nunggu halangan ke diri orang teh nafsu mata masih kena resep nelenu bahenol nerkom glamor ceri masih kena ngadenge suara nu merdu teh resep irung bener sengit-sengit teh resep kitu kene letah nu lazat nu geunah teh geunah ketika urang neuleuh bangunan mun hees di dinya eta hanya kos kitu bae dek datang ka iraha eta kikituan teh dek datang ka iraha kos kikituan teh hei para pemerintah wahai para pejabat ente ngagungkeun raja anu raja eta bakal pae ente nage bakal pae kunaon sumuhun daun bae ka raja kunaon ai ka raja dunia sumuhunan ai ka raja itu nu bako ente henteu sumuhunan bolon ente ngabdi ka lurah diabdikeun pikiran tenaga awak jaga abdi ka lurah teh raja sa desa oleh ka Allah teh dae katumaneh teh bolon amat teh ka lurah sumuhunan lurah bakal modar sia bakal berhadapan jeung raja nu maha bako ente berhadapan jeung bupati lantaran ente jadi PNS kumaha cak tunjukkan bupati bae siap sagala rupana pokona mah kumaha cak bupati bae mangga nurut amat si ka raja dunia ai ka raja Allah ka raja pangeran ka raja dunia henteu engke ente ditinggalkeun ku raja bo ente nu exit atau pae itu ge bakal pae nan ngabdi ka raja dunia mah di akhirat ente bakal dituntut teu datang ente otak kalinya bolon kualian kesumuhun-sumuhunan ka SBY wah kukumaha ge dibelaan ka jeung kukumaha nurut ke raja dunia aya masana sabaraha bulan deui geus san SBY ente ge sarua nu kamari ngabdi luar biasa paeh tengah jalan ai ka SBY ngabdi ai ka pangeran henteu engke bakal kapanggih jeung pangeran sia jehehe otak tah pasang ku sia wah di pabrik ka bos luar biasa ya siap bos ai ka Allah kurang henteu ngaboskeun bloon sia goblok sia waktu zuhur bos-bosan keneh bae sia waktu asar bos-bosan keneh bae cak Allah sagede-gede bakal berhadapan jeung aing dipagang sia ku aing Masya Allah tah eta lah anu mantap urang embung pae hayang jeung teu hayang jeung embung siap jeung teu siap pae mah pae bae matak sing hade sadar oi jaheuh nya aing ulah terlalu ngabdi teuing atuh kos ieu ge bakal ka Allah urang tuh iyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil neng cek urang teh ya tak urus ya neuk ka mana kakak ngaji neuk ka Allah ka tukang uduk ulah loba omong pokona mah ieu mah ngaji bae heula datang ka ditu mah kumangke bae ieu tah eta teh ninggalkeun dunia ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an aing
paeh gitu penasaran aing. Ye, cek pamajikan emang dek paeh teh naon? Misalna ieu mah. Salah paeh keur kaji mah geus ridho. Aduh, Kak, ulah ajuhan teman-teman gitu, Kak. Aing mah geus dikaloheun bae. Oh, inna sholati sayyidina salat wa nusuki ibadah. Haji kula, umrah kula, ngaji kula, segala ibadah-ibadah lillah ka Allah. Bejakeun Muhammad Allah hiji. Ikhlas la syarikalah. Oh, duana. Oh, nu hiji. Oh, nu barengan gitu. Oh, anu barengan. Oh, nu nyekutuan. Hiji Allah mah la syarikalah. Hiji. Wa bidzalika umirtu. Titah, kitulah ku Gusti Allah dititahna. Kalau salat, puasa, zakat, haji, kabeh titah dikallohkeun. Hirup paeh ka Allah. Wa ana minal muslimin. Geuslah Kangjeng Nabi nyarita kitu di hadapan para kupar-kupar. Cak kupar kumaha? Cak kupar teh ngomongna ka Kangjeng Nabi, "Mad, ka dieu mad." Ade. Aing ngadengekeun sia puyeng aing mah. Puyeng geus bae lah maning sadar mad ulah aju ngaco gitu. Irji ya Muhammad ila dinina wa'bud alihatana watruk ma anta alaihi wa nahnu natakaffalu laka bi kulli tabatin tatawaqqa fi dunyaka wa akhiratika. Man, irji ya Muhammad ila dinina maning balik ke agama kurang kabehan ieu, agama nenek moyang. Ayo balik. Wa'bud alihatan urang ngibadahan pangeran urang bae. Watruk ma anta alaihi tinggalkeun. Keyakinan lu kumaneh keur ditetepan wa nahnu takaffalu laka aing kami kabehan siap nanggung kumaha hayang anjeun ente hayang naon man hayang naon hayu bae hayang wanita nu mana pilih hayang jabatan nu mana hayu dibere we hayang kakayaan hayang naon hayu ku aing ditanggung geus pokona tanggung jawab baliklah hayu ka agama kami eta Kangjeng Nabi sakitu poharana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Endahan pajar nu edan balik bemat balik agama ka urang ayo tinggalkeun diri eta agama kos gitulah nyembah kana teu kadeuleu mah hesek ieu patung urang gede manap ti pohara Kangjeng Nabi teh ngajak ka kupar-kuparna seperti gitu. Contoh jang urang ketika urang di lembur dakwah ke masyarakat anu nurut alhamdulillah ulah asa nurut ka urang ku Allah lamun asa menang urang cilaka Allah. Nah ketika teu nurut geus saja nang Allah can wayah na beureun jeung can waktuna biasa bae urang mah bedu dah sia ku biar aja teu dak-dak beus aing moal daek-daek deui kadinya lah tah kiai sih berwitan sakumaha parawan tah mah tuh kiai mah teu menang berwit terus gempur terus mandak dakwah teh anu hebat mah Habib bagus gitu cenah mah didengekeun beres didengekeun sabodo Habib teh dakwahna ke dakwah deui nya mah sabodo nya geus pokona mah ai kitu-kitu teuing deui hese ngajak teh terus lalaunan daekeun jeung teu daekeun lain urusan urang urusan nyana nu Allah mantau tergantung keikhlasan urang mantap kudu boga kekuatan Nabi artina kekuatan Nabi teh lain kekuatan naon anti dunia Nabi mah kuat urang geus datang ka mana nurutan Kangjeng Nabi mun teu dibere kekuatan Kangjeng Nabi moal kuat kajen kumaha ge urang hudang ti peuting teh dibere kekuatan Nabi teh lamun urang dibere kekuatan tetangga urang atuh hees bae sarua aing jeung tetangga molor aing molor sarua tetangga nonton bola aing nonton bola eta mah kekuatan tetangga jawaran make gelang bahar teh anu balak genep nanyang hel bae teu beres sama kekuatan jurig urang kekuatan Kangjeng Nabi mantap make silsilah lah urang ka guru minta kekuatan faed guru ka guruna langsung ka Kangjeng Nabi geus lamun urang mantep dibere ketika geus dibere kekuatan Nabi Masya Allah anu dideuleuh hiji Allah mantep jasa eta ngadengekeun mah mantep jasa balik ceramah urang bere duit mantep jasa bener pod mantep
Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang ketauhidan. Hiji Allah, ikhlas Allah bae geus. Endahan dibayar ku kufar seperti gitu. Nu mantak mat. Bedakeun. Aghairallahi yabghi rabba. Apakah kaula neangan salian Allah sebagai pangeran? Sebagai taubeh, penghinaan ti Kangjeng Nabi terhadap kufar. Kita ngartikeun make je. Saya kata tadi terjemahan mah je. Madak ge eta kan eta taubeh karana. Taubeh teh enggak memeleh. Cek Kangjeng Nabi euy. Aing mah ngajak ka Allah, salat, haji, umroh, hirup paeh ka Allah hiji pangeran la syarikalah. Hiji kunaon sia ngajak pangeran ka pangeran sia je. Cek Kangjeng Nabi tuh, wajehan kan di terjemahan. Nah, aya di dieu mah, aya je. Menang dina ilmu bilaga. Taubeh jadi hamzahna eta teh hamzah lil inkar lit taubeh ngaranna. Kul a goirul ta eta hese ta. Kul a goirul a ta hamzah. Kul bejakeun Muhammad kitu ka kufar Mekah je bolon sia. Oh bolonan kan diterjemah mah. Ieu mah aya di dieu mah. Watak Quran hese ge kos kitu teh hamzah doang aya bolonan. Je bolon emang aing bakal liangan pangeran salian ti Allah. Hihi blot ya moal aing mah. Tadi geus dibedakeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hayu sia nyitahan balik ka agama sia ka pangeran mode sia ting bating bolon. Eta hamzah aya bolonan tah. Ngahinakeun maksudna. Mal kapan ieu terjemahan mah. Mantap orang maca Quran terjemahan doang mandeg sakitu doang. Ceramahkeun ka batur sakituna bae. Cak anu ngadengekeun jaing ngarti kos kitu mah. Aing osok maca. Hese tah aya jehan. Urang ngaji make bilaga mah geuraeun. Je siaga gajah ka aing. Cek Kangjeng Nabi ti Allah bejakeun bae tuh. Je belon awet sia make kudu ngajak-ngajak ke pangerannya na. Emang nah aing kudu neangan pangeran salian Allah. Teu bisa kitu bejakeun sedengkeun wa huwa rabbul kulli syai. Pan Allah mah anu nyieun, anu mangeranan, nu milik wae perkara manja aing kudu neangan pangeran sarua jeung pangeran sia. Blon. Itu teh cek urang Arab mah apa itu blon? Blon eta ahmak. Ahmak eta ngaranna blon. Jadi henteu pada tempatna ngaranna ahmak. Imam Ghazali ngajelaskeun lamun aya tai kebo haju di tai kebo jadilah tangkal kacang. Tapan halal tak kacang mah tah jadi di tai kebo kan urang ngomong, "Je, kacang sabagus-bagus kudu jadi di tai kebo, tolol sia kacang." Urang gitu kan? Tolol teh kacang. Ji atuh kudu jadi di dinya blon sia. Mun di teh kebo kayaknya di hareupeun imah bae atuh. Ngeunaheun ngalana deui. Eta ngaranna ahmak tah. Kitu keneh lamun aya tanggal cabe, tanggal kacang naon bae jadi di jalan cai gitu. Ka sisi walungan. Cek urang atuh kudu jadi di dieu sia. Aing hese ngalana ka sia. Ji lain pada tempatna tuh tukangan imah. Jarana di Allah, saya di dieu Pak. Kudu di dinya tuh. Tah eta ngaranna ahmak nu kos kitu aslina ahmak. Tah, ku dakik-dakikna lembut. Nu ahmak eta horenganan nu lain parantikna. Terjadi eta ahmak. Contoh, nu lain kiai hayang di kiai-kiai eta ahmak eta. Masantren henteu, mondok henteu, haju nyana make predikat kiai, ceramahnya na dikiaikeun haju bunga deui. Ka eta teh sarua jeung tangkal kacang jadi di tai kebota. Ahmak eta kos kitu. Ajawan ku Imam Ghazali, masyaallah. Mantap kuari loba kiai teh kebo. Ya kos kitu eta. Bisa tuh Ghazali, masyaallah. Ahmak eta bloon eta kos kitu. Lain ahli politik berpolitik kiai puguh sakola SD na ge teu tamat. Teu tamat, jadi di pasantren salap, ngajina riyad, takrib, batul muin, hadis,
geus bae atuh mah urusannya bae kuari kampanye hedo ahmak tak kiai teh sarua jeung kacang jadi di tai tah eta kiai tah anu politik ada teh kitu tah jadi bagus jadi geus ngomong ku arah jasa eta ahmak loba eta aya jelema bos kemana bos sana bos kemana bos buku lain bos di bos bunga eta ahmak eta bloon eta bunga nyana di bos irung muka padahal lain bos lain naon bunga dibere julukan bos padahal lain bos ahmak eta kos kitu kiai mah bagus jasa kunaon emang beuh tahajudna pohara jasa kuat amat padahal tilok tahajud itu nyana bunga kieu tolol ahmak eta kiai buku tilok tahajud aju bunga deh hun gitu kanyahoan ku batur aing sok tahajud beuh kanyahoan hebatnya hebat hun ieu rokok ieu tolol teh kiai eta kos buku tilok ya ahmak jadi loba tak ahmak jadi kumprung ngaranna bloon teh nu kos kitu amun Imam Syafi'i mah ngabahas ahmak teh kudu disesuaikeun kiai ndek butuh hukum cek Imam Syafi'i kudu lupas artinya lupas teh dedeg pangadegna supaya bener-bener wajah kekiaiana supaya nampak make jubah make sorban make udang-udang lantaran ieu supaya didengekeun hukum eta Imam Syafi'i teh kos kitu ulah make kaos cangklek ketika ada putus hukum nyana make kaos cangklek ka dieu teh kopeh mengklek ka dieu beureum cara Ki Ahmad didengekeun ge moal kan ku jelema ta eta teh kudu akul cek Imam Syafi'i Kudel bin Iyad teh kapan Kudel bin Iyad manggih nu toab babatur bapan ngurilingna ka kenca ieu bakal katuhu ieu bakal katuh je cek Kudel ieu kudu kakatuh di mana ngajina ieu atau tabrakan kan jeung jelema batur ka dieu nyana ka dieu ya otomatis kan ditegor punten Pak naon ieu soab salah ti Kangjeng Nabina masih kan ngomong masing-masing bae sih ini yang boga ilmu dia boga ilmu jahanya ini bisa kira teh bisa diomehan teh jelema gegeran ki Pudal Binyat panjana mah tempat tadi ya Jabal Kubes naik ka luhur gegeran hot make jubah terus make mislah ka dieu make udang-udang nyana ka dieu hot make sorban aya keneh tanu toab Pak waduh mami toab lain ka dieu nguterna lain kakak tuh ngencakeun ka dieu teh Kangjeng Nabi nam waduh alhamdulillah hadena aya kiai cek nyana teh mun kiai atuh kumaha masalah terus nun tolol cek Pudel aing kene kan mata Ki Pudoli lamun ceramah make jubah gede dibayar lamun make kaos teh dibayar aduh masyaallah tah eta Imam Syafi'i ge nerangkeun seperti kitu jadi kudu aya makom-makomna ulah kosu kumprung masyaallah karim ya Allah pas jasa eta nah cek Gusti Allah bejakeun mah kitu make endeu kudu neangan pangeran Nusin moal aing mah tetep Allah sementara sedangkan Allah mah Rabbul kulli syai ولا تكسب كل نفس إلا عليها adapun jelema-jelema nu kuari daroraka bejakeun Muhammad anu kuarina teh daya iman ka aing jeung ka anjeun Muhammad teu nurut nyana tetep bae aya dina kamusikan aya dina kakafiran pae eta mah tanggung jawabnya anak pangeran mah hiji Allah nurut mantap teu nurut tanggung jawab sorangan moal bisa hiji jelema nu manehanana dosa kemudian jang batur dosana teu bisa diusaha dosa hiji jelema jang batur tetep balikna wala taksibu kullu nafsin teu ngeraih teu usaha hiji jelema tiap awak-awakan kana dosa illa alaya kecuali balikna ka nyana kufur jang nyana musrik jang nyana illa alaiha nyana mabok jang nyana zina jang nyana korupsi jang nyana teu bisa ka batur nyana bae
Masya Allah. Kagorengan nu dicarita nu dilaksanakeun ku urang teh eta teh jang urang nu mantak neus datang ka mana urang ngalaksanakeun kagorengan di dinya lah makom urang. Lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat. Nu mancak naon usaha urang bakal kapai jam urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV. Urang main gaple engke ganjaran main gaple aya mun eueuh tanyakeun geura ka malaikat mana ieu ganjaran main gaple kok we tenang cek malaikat sagadeng deui geus aya geus kabeh geus dirangkum geus sampai ieu tinggal pertanggungjawaban we lain mesti dicatet ge. Ngudah kotok aya tenang. Masya Allah. Iya orang teh pan aya dua malaikat disebutlah malaikat hafadhah. Dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar. Nu ieu naik ke turun jam nu peuting disip sarua malaikat ge disip. Aya sip 2 nya ge sarua. Oh. Malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting tak eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub. Ketika orang junub, malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang. Sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub. Mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang. Gak masalah. Tuduh abeh malaikat tetep aya di urang. Nomor kedua ketika goid. Ketika urang ngising, malaikat embungeun cek nya aing embung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embungnya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngisingna karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana embungeun kos gitu embung aing mah kos gitu mah urusan sia teh kos gitu bah luar beres eta malaikat embungeun. Nah, disalian eta terus bae jeung urang. Naon bae dicatet. Ta ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi. Sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya di gigireun maneh. Geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin. Ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang. Lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun. Bung jake aing menele-nele kos kitu tah teu hayang mantak ulah rapi tuh kan. Ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh. Nyana musyrik jang nyana kafir jang nyana munafik jang nyana maksiat jang nyana. Wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge kuari urang dek ke Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik aya 2 kemudian tas paspor di hiji bebelian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah. Itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pang manggulkeun deuk kumaha manggulna
pugu aing ge sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya kana ditunda sia yang dipangmawakeun teu bisa. Ta eta keur carita babawaan bae kos kitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang, dosa batur ku batur teu bisa. Dosa batur ditemblekeun ka urang, dosa urang ditemblekeun ka batur teu bisa. Wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa. Nanggung kana dosa nu sejen teu bisa. Kusorangan da eta mah. Masyaallah, malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang. Begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang, nampiling misalna urang, najong misalna urang, ngomong atawa urang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur ta ieu tah zalim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jol aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya we catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang calana golok geus aya di bibir abdi jawara nyana mah kuari jajawalan hesap pokona mah tanah abdi ayo hitung ini kumaha tuh perhitungkeun kumaha miskin ayo kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu nah geus kieu kudu kumaha tuh ya kahadeannya nah kadiekeun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh saektar makan impan kali 5 juta kan semeterna beuh luar biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta baheulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi lah bekeun ka nyana geur mah dicokot ka adeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae geljeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tatangga carita jeung dulur mantap ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ka polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae itu nenangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada
Emang jam 3, jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh. Si emang nonton main bola. Jam 3. Beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta tah. Kajen kumaha ge milu nonton. Ya, pasan hendak lompat ke mana? Ayat catatanana di mana? Berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin, malaikat hafadzah nu malingna ieu. Ayat catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana. Moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel. Lantaran nu dipaling nu dipaling motorna, nu dipaling mobilna, anu dipaling taneuhna. Anu dianiaya ternyata hiji bae ge angel. Da seurang narangtung, mata poe ngan sadeupa sakieu. Masya Allah, neuk teu kebal kumaha. Lila jasa. Urang geus kakejet teh gegeraan. Maksudna deuk ka neraka lah, pokona nu penting ieu gegeraan. Buku ka neraka leuwih panas. Tah, ayo gerak telet. Hiji jelema bae ge pohara jasa. Nah ieu, mane maling motor? Ya geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong. Nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong. Saya yang bawa kunci T-nya. Ngomong tah ieu curug. Saya yang motrek-motrek. Aduh geus deui aku cak suku kula nu leumpakna. Aduh. Aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus. Ieu mah teu ngomong, lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus. Rame atuh jeung malaikat. Disalah-salahkeun malaikat. Mentak dikunci sungut plak beres. Teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun. Arjuhum suku. Wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh. Ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra. Ha, summa ila rabbikum marji'ukum. Bakal babalik kabeh ka pangeran. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah bakal ngabejer-beaskeun, ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun, diperdebatkeun, kitu ikhtilafkeun. Dipacentraongkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair, cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal, cek Sinto pangeran teh panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun, dibeda-bedakeun, diperdebatkeun tentang pangeran. Cek ieu Uzair, cek ieu Isa, cek ieu Maryam, cek ieu kitu panon poe, cek ieu mah batu, cek ieu mah kayu. Engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin, nyana pasti ini tentang pangeran di hadapan Allah. Engke urang ditanya, "Siapa pasti ini kunaon?" Urang terima. Tidak ada yang perlu dipasinikeun. Apa itu pasini cak malaikat? Ya, pasini ada bus ini, ada pasini. Saya tenang-tenang aja. Kula mah cak malaikat, "Kon teu pasini henteu." Kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Abdi mah memang geus ka Allah. Oh. Tuh, nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah, nu mangeranan ka Isa ruhullah, nu mangeranan ka Maryam anak Allah, anak Allah ini ta Allah. Anu mangeranan ka panon poe, anu mangeranan ka batu, ka kayu, ka makhluk. Tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah, nu dipasinikeun. Salah eta teh nu asli mah Allahu akbar. Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah. Oh, tenang urang. Mata kurang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we, kalem. Pak Ji. Mana? Si Rudin ke mah tenang amat. Tenang. Kolot-kolot tenang. Dek naon tuh di pasinikeun? Itu aturkeun pasini. Kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sia. Tuh kuari mah sombong ge wayahna cek kieu. Senang kuari mah sombong ge cek kieu. Jadi si mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe si maki. Gawe naon teh mangka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetaratur segala rupa Allah. Ye sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh aing hanjaka teu kosia bae ki. Ye, kuari si hanjaka.
dah heula sia aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan wari kakara kerasa Gusti ya engke mah bakal hayang jadi aki-aki anu nurut teh nuju mana isuk bae nuju mana 11:30 tapi 11:30 ge lumayan kene sih endog-endog bae mah meunang wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja-raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah mentak bahasa nage Kangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara jadi sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae negara nek dikacrutkeun nek dicilakakeun Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah nek gabereskeun eta negara statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkeun ku Allah ulah tinggal ngalaksanakeun bae seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didebatkan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah dek ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos kitu Pak kos kitu teh kajenting di halangan ku kumaha moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe endahan kiai ngajakan ka awewe deh, atuh geus kitu we eta. Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh, Banten redup. Banten redup ngaranna eta. Lain Banten bersinar. Banten redup. Pok kuari mah lain redup teh gua ledeng. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui. Wah beh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal kipu deui be empot-empotanna. Aing kapanggil da moal, tenang pun, moal pun, kalem. Aduh, masyaallah, lainnya na bae, loba. Tuh kan, ieu sih ta. Asal ku Allah deuk dijadikeun pemimpin kan cek Kangjeng Nabi ke kos kitu. Di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkeun pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikatna mah menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngaranna wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara. Negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh urang ka dieu ye kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihanna hese bae berarti Allah deuk ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae deuk diambrukeun deuk dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan ieulah bahasa ahli filsafat
Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat. Terserah rakyat dek milih ke mana, dek dibenerkeun negara dengan berbagai argumentasi jeung hujah. Aduh argumentasi. Tapi awas sing hade, dek ka mana arahna? Dek ka mana arahna sing hade? Nah ieu negara urang. Ieu teh perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama. Sanu nyaho ke aya jurig muncul. Oh, bae aya calingan. Teh urang. Urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo, dalilna loba. Urang anu milih Jokowi, pro Jokowi, dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganana hana semet beuteung doang. Nyana teu memiliki negara Indonesia, aing mah penting mah hirup beuteung aing jemluk beres. Jemluk bahasa Cina teh jemluk. Penting beuteung aing jemluk nya nama. Sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negaranya henteu nya nama. Henteu nya nama. Urang dek nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan, aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha? Pilih bae geus ka dieu, ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae. Lah, lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna. Nganu jelas mah kabeh ge, nu geus ka dieu hese di ka dieu keula, nu geus ka dieu hese di ka dieu keula. Lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere acuanana tetep bae lebih mengarah kepentingan. Sok wari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, nu ngadukung ka dieu. Pada eta teh meureunana boga kepentingan. Henteu saluluguna dukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge. Aya kepentingan kajeun kumaha ge. Jadi berarti kahijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab. Tai kepentingan-kepentingan ieulah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah teman carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan-kepentingan di luar Allah silakan eta teh nu hese ge nu mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi puguh geus istirahat awak mah gampang tunduh istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang sama kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sepeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang tadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu tah sagala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun tah ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun da ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun simpen di dinya tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kunaon sia ngaji istirahat loba tah mah nu kos kitu mah
istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak gampang cek kulan Syekh Abdul Qadir. Nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran. Lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat ti kos kitu. Ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat. Aya tawaran awewe teu jore. Tapi aya kene harepannya eta. Tolol teu goblok. Istirahat setengah-setengah tah. Istirahat kan. Masya Allah. Urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu, ih mata hate ka Allah. Akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun geura hubud dunya dina hate. Lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate, kaluarkeun. Nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara. Urang leumpah ninggalkeun belantara set geus katinggaleun ta dunia hiji. Keur ngahareupan akhirat kuari. Urang aya di ranah akhirat. Ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene. Tinggalkeun teu kanyueun akhirat. Geus ninggalkeun dunia, ninggalkeun akhirat, kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat. Allah mun geus kadinya indah jasa. Eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah, eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah. Kieu bae sih, kuari kieu ye. Urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel. Waduh, egle geus kuari bae egle geus. Urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana? Gajah Tunggal. Urang ka Jakarta, ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal. Dek ka restoran mana tinggal am, dek ka hotel mana tinggal reup, dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang. Aya satu kebanggaan nu hayang bangga. Boy, pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo. Boh, dunia san urang bae. Kabeh ngontrak aing doang. Pohara jasa. Eta keur carita dunia bae. Urang nu hobi jabatan, gila jabatan bareng urang jeung bupati. Satu kebanggaan. Kiai nu babarengan jeung bupati teh. Ngarokona ge geus lain. Wah, eta cenah overdosis eta. Overload aduh. Kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa. Nek nyana jeung menteri, dua ngarokon. Pohara jasa komo jeung presiden mah. Nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol. Dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah. Satu kebanggaan. Atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu. Make patwal geus kudu kitu teu ya. Patwal wae aing mah kana kadeuleun. Tolol tah panjen we. Eta da satu kebanggaan turun deh jeung presiden. Eta dunia tah mah. Urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah, masya Allah karim. Anu sugih papadana, anu gagah papadana, beunghar papadana, anu sagala-galana tandingna. Kok teu bangga sih jeung Allah, masya Allah. Mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan. Sebab ngarasa indah duaan jeung Allah. Senyum sorangan, bunga jeung Allah. Batur mah boga mobil riweuh, rusak kudu ka bengkel. Bensinan tetap saking Lexus tinggal Lexus, baby band tinggal baby band, mogok bae kajen kukuman. Tapi orang mah jeung Allah. Ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu. Hayang ka mana sih cak Allah teh? Abdi mah hayang ka Mekah. Hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti Betul ngalengka bae eta dideukeukeun kan lawa eta Baitullah. Keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa. Ya Allah, mobil gitu nilaian, kapal nilaian. Nah sebab teu kudu ngabensolan.
teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deket jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah akuarium mah deui Jakarta hayang balik ka Indonesia deuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat bae tuh perem deuketkeun bumi tek lega datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kanu kolot kanu ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri da lain bagian di aing aya di aing ge keneh teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajeun kukumaha ge janyana mah kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah ayo geus deket jeung Allah mah ngeunaheun jas masyaallah karim lamun tuan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh ieu Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang deket Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat seuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur sia ka ditu leutik istirahatkeun aya nu mere mobil ti gubernur ayo ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema itu sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat dinu geus kitu lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh alladzi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja khalifu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ne ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna dideuleu maksiat apa tah Zaid tadi nama susah eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatibna penting ba'da maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia
Bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih keneh milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempet keneh tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuari tiadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna ge sing ciripit lain deui kamari mah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta atuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi imana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gaeng dibere hatena geus jore geus julid hatena geus julid ustad Pajae ke mana bae pantai ulah bawa mah atuh ngaji mah ngaji bae gua keruan di sapeker ngizin mesti lok ngaji masalahna nyana lok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus malaikat aing teu nulis tahajudnya ana ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat henteu bergaul jeung nu leutik henteu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa ka jati bae sih ninaheun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung aduh wah mulai geus kadang-kadang kan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah papan hayang cai bae nyokot bae sih kos begeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari bet jadi caleg tak kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri keneh masyaallah nya teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunan mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digoco deui henteu geus langsung bae nya mah ieu mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewauh jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cat Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh
liyabluwakum. Dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun, anu pinter anu bodoh dipinterkeun, nu lain kiai dikiaikeun. Coba tah iyalah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Istiqomah henteu manehanana. Ketika istiqomah ngaji bae, keur susah ngaji, kesenang ngaji bae. Kemudian nyana teh keur pakir ngaji, sogeh ngaji bae. Jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah. Ha, berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah. Toat-toat bae. Dah keur teu boga mah pikiran zakat aing, barang engget-engget ya. Ibadah kitu ngaran aya ta dunia, enggak zakat, barang sugih jasa, poho zakat. Poho zakat. Liyabluwakum. Masyaallah. Mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun. Kadang orang dibere susah, kadang orang dibere susah, kadang sugih. Ieu diperhatikeun ku Allah dicoba. Susah sia kos kitu ibadah, sugih sia kos kitu ibadah, kos kumaha coba yuk. Nah, kuari sehat, keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha, keur sehat kumaha, keur gering kumaha, keur gering. Ai keur sehat tilok Allah-Allahan, ai keur gering Allah-Allahan. Barangnya berbaring di rumah sakit Allah. Eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah. Ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah. Cak anakna bah, abah ieu keur sehat bae tilok Allah. Ulah loba ngomong atuh sia. Loba ngomong. Sia nyinggung ka aing goblok. Cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae. Bah maningan muriang banyak sia orang. Ka emak ge bager ka emak. Abah keur sehat mah beak dicak-cak didakak dicarekan bae kula nu sedihna mah barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu. Ampura tangeunana sada kula. Abah mah mending ulah cager-cagernya. Dicoba ku Gusti Allah. Barang deuk sehat teh rada sehat deui kuari. Masih ka mana? Tuh, cak kula ge mending ulah cager abah mah. Dicoba eta ya Allah liyabluwakum. Masyaallah. Supaya stabil, keur susah, keur senang, keur sehat, keur gering, keur sugih, keur fakir, keur jadi rakyat, keur jadi pejabat. Tetap ka Allah. Masya Allah, mantap jasa. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Maksudnya liyabluwakum fi ma atakum. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Sanyanya pangeran anjeun gancang, capat nyiksana bagi jelema nu berubah. Anu tadina ibadah jadi henteu, atawa tadina teu ibadah leuwih radikal. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Gancang nyiksana, cepat nyiksana. Kacepetanana lantaran diudang paeh siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura, yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih. Lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah, barang bogana naon hartana dipake ibadah bae, senang pakai ibadah. Kernya lemah ibadah baik, kuat ibadah, kerja di rakyat jadi ibadah, kerja di pejabat jadi ibadah baik. Nah ibadah disadiakan. Wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah. Anu taat bakal dibere ghafurur rahim sorga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana. Baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu. Maksudna kemantepan ka Gusti Allah na, introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Ieu lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim. Lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar, bentak mata hati urang, diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi,
dimantapkan keyakinan orang ka Gusti Allah sehingga orang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.